Kang, tadi nu nagih hutang ka Imah. Sawae nu nagih nanya? Loba, Kang. Kang Rustam. Ceu Eno. Aki Oji. Malahan mah Aki Oji mah nagih na teh ngabring jeung anak incuna. Da ku Akang dianjukan kabeh. Geus we atuh kieu nyi. Sakur nu nagih hutang datangan ku Nyai kabeh. Bejaan isukan pabeubeurang ku Akang di dagoan di dieu. Tah, kitu atuh. Eta ngaranna lalaki tanggung jawab. Jadi isukan teh erek dibayaran kabehnya kan? Lain, Akang rek ngamuk. Ya, saksiannya ku Nyai. Akang rek berjuang di darempung ku nagih hutang. Tempokeun. Naha Akang anu gugur atawa nu nagih hutang ngagoreng. Dasar jelema teh eceug. Kalah ngacakduk ka mana wae. Cik atuh da Akang teh lalaki. Mikir atuh usaha. Iya, tadi gen kan Akang rek nit usaha, udah diajak ka Sea. Nya, maksud abi mah neangan usaha nu sejen. Lain ngandalkeun ngabeca unggul. Tuh, ciga batur. Ngabelaan anak pamajikan teh. Tapi katoh-tohan banting tulang. Oh, jadi Akang teh kudu banting tulangnya. Heug, kumpulkeun ku Nyai tulang kaleng sing loba. Ku Akang rek dibintang banting. Tempokeun supaya katingali nya Akang ku banting tulang. Dasar jelema teh eceug. Heureuh Akang.